Sampai jeung karna khususna penyanyi anu kahiji Neng cuk cuk aja. Oh oh mangga mau pilih mereka payung kan. Belar putra Pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentan ampun putra sabar kesatiaan wiwitan nyungkruk lalur cacaran wangi kerepanangehan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi abah payun ke mana payun Kiwari geus kumelar putra Pajajaran wawangina sumebar sajagat raya kawentar ampun putra sabar kesatiaan wiwitan nukruk palura cacaran Siliwangi pananggehan wasit pitutur nepungeun asma tuluhur wawanena kaukur numpes ka jalan tak kabur wangsit pitutur nepungeun asma tuluhur wawanena kaukur numpes ka jalan tak kabur. Di pengkar di payun untuk para penyanyi atau di tabung apa nyarangan apa asa heran kang utep anu bager kunaon abdi kieu tarasa daya laksana hese dibereskeun iraha kang kiki parabat reksenan atawa tina mubaja tengadem ayem adem ayem
dibereskeun naik kemon buyos kapayun. Wah, di channel YouTube biasa ditonton Utep Bungsu Ropet. Saha nu lepat bahan mun diri katalajuran dabogan samira beksa sorot kedirina dabogan teureut sarira geus saribah jeung manehna anjakna cinta teh kapageuliaan dina wanci repreban mun maksa kudu dipenta tangatu gede dabogan teureut sarira beut sasorot